Rutinitas poe Kemis. Seperti biasa besti isuk-isuk mah nyaeta ngaterkeun si bocah gede angkat sakola. Ieu teh nyata siap-siap nate ti jam 5 subuh. Tos sarapan, tos mandi, kari ayeuna mah angkateun. Tos salim heula ka si bocah leutik terus ka ayahna. Tadi teh si bocah leutik teh hoyongeun ngiring ngan peda di luar teh mendung sieun hujan. Heuh karunya we kitu di bawah hujanan mah. Tumben we isuk ayeuna mah sigarek hujan mendung. Ing pedah ibun kitu. Apan biasana mah sok cerah terus matahari oge tos moncorong jam sakitu teh. Kembae we alhamdulillah pamimbade hujan mah. Hal tos dinanti-nanti oge hujan teh ku para petani. Meureunnan acan we da biasa nama lamun turun hujan teh di September pokona nu aya berberan we pasti hujan. Untung we bager tadi si bocah leutik teh dibejakeun erek hujan mah teu jadi ngiring. Jabat tadi teh tos dimandian, tos didandanan. Alhamdulillah nuju soleh besti. Ngan tadi teh dibawa nyokot MBG we sareng jajan. Di dia besti kantor MBG teh hayang apal we besti. Hingga carita tos dugi deui di sakolana besti meuni sepi keneh genianan. Cuk-cuk jol di tukang jajanan deui ieu teh. Ya biasa we si bocah gede hayang jajan heula samemeh asup ka kelas teh. Indungna oge saruana besti ngan peda ieu mah sarapan we cireng 2 siki. Sama teuing we ngaganjel beuteung ngarah henteu ngagegeber. Bu meser cireng 2 bu. Ieu acisna nya sok cenah keresekan amoal bu di dieu we di emamna ge. Atuh da mending ngeunah cirengna besti. Kela besti bari nyantai heula sakedeung di dieu. Geus karorompok deui mah pigaweun kuatna rampuya. Tapi ketang lila teuing mah si bocah leutik sieun ceurik bes burukeun we urang lumpat. Sanajan cireng anu 2 siki bisi can turun ka handap baelah. Piraku da 2 siki da moal mata kaliki ben meureun tapi ketang mengkol heula ka warung heula besti. Keur babaturanana kejrot besti.